Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna nyaeta Nu Kalebuh Tengahing Tresna. Ye yasana Bapak Winarya Artadinata. Sumangga supados teu nyangkolong deui kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kacida ngarasa bingungna hadi teh, lain pedah cintana nu gencang atawa teu dilayanan lain, tapi bane bae aya hahalang nu rosa megatan hubungan asih nu geus nganteng antara dirina jeung diri resmi mojang nu dipicintana. Demi nu jadi panghalangna teh taya lian tiburatna indungna nya resmi, nya indung nya resmi, indung anu jadi kakasihna pribadi. Eta mah buratna kateu panujuanana ka hadi teh beunang disebutkeun kawas nu nenjo taeun bae. Beak-beak teu panuju manehna mah mun hadi kudu jadi minantuna teh malah matak pika nyerieun wungkul sagala omonganana nu geus dikedalkeunana teh. Nya matak pika nyerieun nu boga hadasna. Lebah dieu hadi anu geus we nyerina teh hese piubareunana lir biting niruk jajantung nyanyautan. Ku urang dinya mah geus teu birek deui yen buratna teh kasohor jalma gumenak, sifatna luhur, reueus kuturunan. Tapi ari kituna mah kaharti da puguh memang di manehna mah sagala nyampak kawilang jelema boga di sakampung eta mah. Raja kayana loba ditinggal salakina nu geus rila ninggalkeun tilar dunya sawatara taun ka tukang. Kulantaran boga sifat kitu tangtu di dieu urang bisa mastikeun kumaha pandangan manehna enggoning yang hareupan jelema pantar hadi nu geus mikahayang resmi anakna teh. Mangka hadi mah beunang disebutkeun anak jelema ti lapisan handap nu hirupna lumrah jeung jalma rea mun teu rek disebut ripuh oge. Sedang hadina sorangan saukur pagawe leutik. Tapi nya eta atuh cinta mah ngaranna oge cinta. Geuning ceuk dina hiji paribasa oge, cinta teh lolong. Hartina teu pilih bulu, boh nu kaya, boh nu miskin, boh pinter, boh bodoh. Mun geus kaancikan dewa asmara mah tau rasa deh. Hese megatkeunana deui, komo anu geus nyantel mah. Da geuning nu cintana geus pageuh maheut mah nepi ka kajen pegat baraya. Kadang kala pegat pati tibatan pegat cinta. Harita ge nya kitu hadi teh wet make neuneun tineng ka resmi sarta hal ieu teh teu no gencang. Resmina ngalayanan batu turun ke siknaik ieu ki bujang jeung nyilanjang teh pada geget micinta susah pukah jeung di dieu ieu rasa asih nu geus nganteng teh dihalangan ku indungna resmi pisan. Saha kira-kirana nu baris unggul, nah indung resmi atawa pihak hadi katut resmi? Asana hese mastikeunana ari sabab duanana sarua kuatna nu sapihak keukeuh teu mikeun demi nu sapihak deui parageuh tekadna. Sakali mangsa hadi teh lahlahan datang ka imahna resmi geusan muguhkeun ieu pasualan. Najan manehna nyaho kumaha sikap nu jadi indung resmi ka manehna anu 100% terujuk. Pikiranana tadina mah pinuh ku pangharepan sugan jeung sugan indungna resmi bakal leah ari geus didatangan mah. Tapi ari buktina wet kalah sabalikna pisan. Najan basa nu dipakena lemes oge tapi caritaan buratna teh estu peureus karasana ku hadi mah. Memang ari soal ditolak-tolak kitu henteu jadi halangan atawa teu dipake nyeri hate ku manehna teh. Ngan asa diteung-teuingeun ku ucapan-ucapanana nu nyimpang tina jejer, ngahina diri, ngahina kolotna, omonganana teh sanajan dibalibirkeun, disindir sampirkeun oge. Ti harita hadi ngarenggangan resmi malah aya maksud pikeun mutuskeun hubungan tadi nama. Ngan hatena teu mikeun
berat pikeun mutuskeun atuh resmi ge kitu deui sarwana. Dina suratna nu anyar katarima teh geusina wungkul carita pikasediheun embung pukah malah cenah kajian pegat pati bae tibatan pegat asih mah. Resmi teh geus buleud tekadna hayang hirup ngahiji jeung panutanana. Hanas indungna teu doa tetep morek diperosea tapi teu dipake pusing. Kituna saha nu rek bisa ngahalang-halang mun panah amor geus nancep kana sungsum kana balung sumarambah kana bayah. Mungkin karasa bae ku hadi geuning pohara beratna pasualan nu keur disanghareupanana teh. Da puguh indungna sasatna jadi musuh sedang anakna mah bilu ka manehna aya di pihak manehna. Kumaha ngarengsekeunana ieu pasualan mun dirina ngawin resmi geus tangtu hubungan jeung indung resmi teh jadi goreng balukarna jadi moal hade. Sabalikna deui saupama manehna nepi ka megatkeun hubungan cintana jeung resmi geus pasti aya dua jiwa nu kaleubuh tengahing tresna. Resmi perih manehna nyeri boa di antarana aya nu tega kapati seperti resmi. Duh, kabingbangan ngawasa diri hadi hubungan jeung resmi terus lumangsung tapi karasana bayeung yang teu ngeunah hate kangaranan nu silih pika cinta nu teu dirujukan ku kolot. Rajeun ge hadi teh nganjang ka resmi kitu bae mun indungna parang subung keur kaondangan upamana ari keur aya mah manehna teh tara nganjang api-api geus teu ngayakeun hubungan jeung anakna nu padahal kituna mah ku barisa nu semu duanana ge boh manehna boh resmi. Tapi sabuni-buni nu taeun akhirna mah kanyahoan oge ku buratna teh yen anakna sok ngayakeun keneh hubungan jeung hadi jelema nu dipika sebalna. Kawasna bakat ku keheul meureun dina hiji poe mah buratna teh nepi ka ngontrog ka imahna hadi bari jeung nyarekan lak-lak dasar. Si teu boga pikiran, si teu gablog ka era make mikahayang anak aing cenah. Rupa-rupa weh omongan-omongan nu teu pantes nu kaluar harita, omongan-omongan nu estu pikanyerieun. Harita mah hadi teh teu ngalawan, teu ngomong sakemek-kemek acan. Tina ngarumasakeun salah, mun teh mah beunang disebutkeun salah, tapi nah wat manehna bae nu disalahkeun teh. Nah henteu jeung resmi nu jadi anakna. Terus terang ari hatena mah ngunek-ngunek kuasa diteng-teinganan aya paribasa sireum ge ari ditincak-tincak teuing mah sok ngegel bareto manehna tara ngalawan pisan dihina kitu atawa kieu oge. Tapi harita mah hatena geus nepi ka puncak amarahna ngaberung mangprung teu beunang dihalangan. Hayang males nyeri ka indung resmi anu asa aing hatena geus nekad. Kalawan darencepan manehna teh indit ka hiji dukun nu geus kawentar matih jampena cenah ceuk nu geus dudukun kadinya. Harita ge manehna teh basa balikna di bahanan tek-tek cenah kasiatna mun ditendeun di kolong kamar atawa di luhureunana dina kenteng geus pasti nyicingan eta kamar teh bakal maot sakurang-kurangna bakal gering payah mah kudu cenah. Tadina mah ku si dukun teh teu dibere ngan sanggeus manehna janji yen rek nanggung dosana akhirna dibere nya mangrupa tek-tek teh. Peutingna kira-kira jam 1 kalawan ati-atina keur manehna leumpang ka keteyepan ngadeuketan kamar buratna. Ieu di dieu kamar mangkeluk teh manehna ngomong sorangan bari luak liuk sieun aya nu nyerangkeun. Tek-tek pamahanan dukun teh dikaluarkeun tina sakuna jeung sanggeus yakin eueuh nu nyahoeun kana laku lampahna. Lung bae si tek-tek nu meunang ngajampean teh dialungkeun kana kenteng sorondoy hareupeun kamarna buratna pisan. Hadena teh gagal si tek-tek teh teu murag. Geus kitu mah manehna gagancangan balik bari mawa pangharepan yen tangtu buratna jelema nu dipika ijidna poe isuk bakal titik-titik. Sakurang-kurangna gering mah kudu sakumaha nu geus dicaritakeun ku dukun teh. Mun geus eueuh indungna mah jalan nu dicita-cita teh leuwih babari ka hontalna ceuk pikirna. Tapi isuk-isuk keneh pisan pohara hadi ngagebegna meh bae ngarumpuyuk mun teu neger-negerkeun maneh mah.
Ari sabab manehna ngadenge beja yen resmi maot. Nya resmi nu maot teh lain indungna. Jeung maotna teh sidik di kamar nu serondoina peuting di alungan tek-tek. Horeng kamar nu disangka ku hadi desian kuburatna teh ayeuna mah jadi kamarna resmi. Teu nyahoan yen antara indung jeung anak teh geus lila tutukeran kamar. Cenah ceuk nu mawa beja resmi kasampak geus jadi babatang waktu ditempo ku indungna teh. Geus teu gue yen tangtu kieu na teh lantaran tek-tek teh kasalahan neundeun ceuk nah hatena. Reuasna hadi geus lain di kieu na da puguh disangka-sangka buratna nu baris maot. Ari ieu wet kalah ka bebenena pisan. Harapan teh anak kitu jadi kosong melongpong. Duh, keur naon hirup upama kieu jadina. Hadi bingung pisan. Jeung dina isuk eta keneh teu lila sanggeus resmi kabejakeun maot. Geus ger deui bae di salembur eta guyur. Dumeh hadi geus maot ku jalan ngagantung maneh. Beja pa beja-beja yen geus tangtu pangna hadi nepi ka luas ngagantung maneh teh. Dumeh kaleleban ku resmi nu jadi bebenena. Salian ti hadi eueuh nu nyahoeun yen padahal manehna mah nepikeun ka luas kitu oge. Dumeh ngarasa dosa gede ka bebenena, maehan ku jalan lemes. Pikeun nembus dosa manehna nepi ka luas ngagantung diri. Lantaran pamikir hadi geus tangtu pangna resmi nepi ka maot teh kulantaran gawe manehna da peutingna teh geus diteundeunan tek-tek mati. Tapi sanyana mah hadi nu kurang silidik, nya hadi nu kurang taliti, kurang titen. Manehna mah nepi ka maotna oge teh nyahoeun. Yen padahal mah resmi teh lain tiwas ku jalan guna-guna atawa ku panandasa batur lain, sakali deui lain. Tapi sanyana nurutkeun pameriksaan dokter cenah resmi teh maotna kulantaran geus nginum sublimat. Botolna oge harita teh kapanggih ngegoler di handapeun ranjangna. Bisa jadi kulantaran putus asa kitu na teh. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.